إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Segenap alimil ulama, para kiai, kabeh teu wiji-wiji mugia kahadiranana sing tiasa masihan barokah ka urang sadayana. Ku berkahna kehadiran para kiai ieu lembur sing tambah makmur. Sahibil wilayah dulur kula kakanda Bapak Lurah lakeun ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Segenap para pemuda-pemudi kampung Dukuh Binaya, berikut lapisan masyarakat anu memfasilitasi sehingga terwujud ieu acara. Mugia naon bae nu geus diinfakeun ku urang sing jadi ladang pahala sangkeun jaga di yaumil jazaa. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, salawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jadi manusia teu kudu hebat-hebat, teu kudu gagah-gagah, cukup jika tai kotok kajenting dihandap bau tapi eueun wani lincah. Jadi manusia nggak perlu tinggi-tinggi punya ilmu yang tinggi, yang penting kamu punya hati yang peduli. Ngapain kamu jadi manusia kalau tidak ada hati yang peka? Banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat, tapi tidak tahu arti terima kasih, tidak tahu diri. Kalau kamu ingin menjadi manusia, cukup jadi manusia yang pandai berterima kasih. Kajenting boga pamajikan menang ngajodokeun hidung pendek dipoto benang huluna doang. Lamun bager, lamun jujur, lamun amanah, lamun perhatian, syukuri. Biar kamu jadi orang yang tahu diri. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin, karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Lain keprok mikir tolong. Oh hadir bacara palurahnya palurah, kalem bedong tai palin. Ampur apa? Ieu palurah horeng ieu dulur ieu sagorombolan ti kula ngan bae nama lembuna di ditu tungtung dunia. Mudah-mudahan sing sehat palurahnya, hebat sing panjang umurna, hebatun mangges parah tinggal palurah deh sorangan. Kang ngaji mah teu kudu jero-jero. Ceramah itu nggak perlu menguntai kata, nggak perlu mengabosin retorika. Yang penting ambil ceramah dapat chemistry-nya.
Bagaimana caranya kamu menjadi manusia yang pandai bersyukur terima kasih ke Gusti Allah? Makanya para ulama membuat suatu hayalah tarekah kumaha caranya ieu salat khusyuk agar kamu bisa menikmati apa yang kamu kerjakan. Sing hade urang diajar ti ayeuna geus boga urang ibadah belang betong, salat sakadaek, Ramadan ka Ramadan deui kitu be polongok. Yang pelongok sia hitut dibekap diambelan. Yalah cicing dak cicing sia moal nyaho yang arah cacana yang reka mana cicing. Makana lain kunaon Kang, ayeuna loba nu pinter ngaji tapi teu bisa ngaji diri. Inginnya dihargai tapi nggak tahu bagaimana cara menghargai. Hati-hati, jaga mulut kamu, jaga perasaan kamu. Bu, cicing, can ngartis ya, mana arah aing cacat, cicing. Nah, sudah ngaganggu aing keur usaha ya. Bah, punten. Kenapa kita tidak dijadikan keuyeum? Kenapa tidak dijadikan bangkok atau memedi? Kenapa kamu dijadikan manusia? Harusnya kamu tahu dalam penciptaan Tuhan semuanya ada hikmah. Pak, kita dijadikan manusia, tapi kita tidak lebih pintar daripada cacak. Kamu ngerasa pintar, jenius, bisa nyen motor, mereknya Yamaha. Malah nu sabelah nama nyen motor teh anggeus-anggeus da merekna kumaha. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan ayam kawan. Ayam dimulai cokor tapi karena huluna manfaat. Cokorna jeung ngabangun imah, cokor hayam. Taina jeung nyurubuk. Nyurubuk tangkal pisang make tai embe bagus, kamu make tai RT. Buluna pakai kamoceng, pakai ngajereng ceuli, kaluan daging nama dihakan Gusti. Pertanyaan anak, ieu urang manfaatna lebah mana? Bisa naon urang mah ngeluh, nyalahkeun, nuduh, eta. Deuleu ku sia panitia, mana nu ngupahan? Ngaraku ge teu kantong sorangan. Da capek, Kiai Can datang sekali nyek bae. Wih, kiaina mana? Tadi lihat panitia haji di mana kan di jalan mana tuh ternyata tolol aing. Kiai wayahna datangnya atuh datang yang butuh dusun. Punten. Jadilah orang yang pandai berterima kasih. Kamu tidak dijadikan toke dan bayawak. Karena Allah tahu bahwa kamu itu punya akal dan nurani. Allah ciptakan sedemikian rupa agar kamu pintar, agar kamu cerdas. Tapi walaupun kamu cerdas, untuk menghargai nikmat Tuhan yang sudah diberikan. Bukan kamu jadi sombong. Jangan kamu cerdas, jangan kamu pintar. Kamu bangun saja sudah kalah dengan ayam. Paham? Makanya hiji Pak, ya dengekeun. Ulama mengatakan, ieu ngaji dak ai pemain mah tidak kebadalil pemain mah. Nu penting ka hati ku polon nyelok kana hulu angan. Kita ini sudah tidak muda lagi guys. Yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Tah aing rek bahas eta tah. Mudah-mudahan sing saranehat sadayana. Oh, tinggali ibu-ibu mah rampang. Kira-kira mah doang nu heueuh. Make tiung balik bade balangkeun. Kan urang sok ngomongnya. Oh, ngaji nama rajin cenah, tapi kalakuan mah kitu bae. Iya tuh, nu ngaji bae kitu bae tuh mau beungeut dia nu teu kai. Ulah beunang digogoblok, eta mah omongan setan. Teruskeun. Cena urang ngaji bae, tapi urang can cager-cager, enggak apa-apa. Bukan sinar yang tidak terang, namun awan yang terlalu tebal.
Oh Pak Lurah kerja majikan nu cager nya Lurah gitu dong nu cager teh Lurah kucap kicep iya murah kabehan apa ini sarua di dia mah sohor didengekeun ku kabehan datang ka imah mah mehong aduh Al-Mukarram gak di dia imah pacan pernah disebut Al-Mukarram sukan pamajikan ngasihan kopi Al-Mukarram kopi paling sohor yang disebut aan celokan iya mah make jubah dia aku kerusaha bae dah jadi mama aing tilok kikian emang boboiboy atuh deuleu aing ngorakene make jubah cangkengan doang toreng bae kabarnya mah aing ceramah kaberangan buru-buru datang kaluhur panggul can uruk salam bikang geus seserian horeng aing make daster pangaji pan urang mah keur ngadengekeun ngaji majikan nya nuhun anu dua poe depan kok edan deui kembali ke alamnya apa bedanya kamu dengan hotspot tahu hotspot dia itu nyambung ketika didekatkan ketika dijauhkan dari perangkat lain ngaji siap ngaji ya ngaji ya pamuda mudah-mudahan sing sarolehnya namun pamuda boboiboy angin lain di sini puting beliung orang lain kita pakai celana orang kayak gorbom siap ngajina siap walaupun uraiannya sederhana yang penting ada pesan yang disampaikan minimal setelah pengajian ini kita menjadi manusia yang tahu diri bahwa kita siapa diadakan oleh siapa dan kembali menghadap siapa paham? Coba barengan Allah nah supaya apa Lurah bawa aing teh lain ngajak ka calon presiden ngajak ka Allah tah geus puguh dukungan aing eleh bedul doang sarwan teh jeung urang ieu orang eleh mah dukung si gemoy bangsat lah oke gas geus badak ulah masih dikeun ukara itu jara rengkel ya bukti nama sasaha gitu jadi presiden teu meuli beas sorangan mah teu kableg kejol ayeuna nararae endog naik beas naik emas naik dan hujan doang lu turun nah guys dengekeun coba Allah dengekeun mujinya ini jangan pada iya Mas Allah pamuda iya para panitia luar biasanya makanya dengekeun para kokolot doakeun ya pamuda-pamuda urang jangan memandang mereka dengan pandangan sebelah mata bukti nama ya raja bang oke ya muat tengah Allah pamuda mual ngawujud dak atuh jaki-jaki mamawaan salon dijalikeun hati-hati boro-boro mawaan salon malam Jumat ge ku pamajikan karak digeolkeun dong burusut hati-hati mah urut kaleng beten nuhun acan tolol guys yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ila siratihi fil amwat nah jadi Isra Mi'raj teu kudu nyacahkeun Isra Mi'raj bae nu penting jalema dimi'rajkeun ka Gusti Allah eta tu ajaran mah hiji dan Nabi Muhammad ge ka Allah kuai deui jalema dibawa ka Allah teuing aing mah jadi tim sukses pangeran bae teuing jalema teu resepkeun ge teuing jalema hewaeun ge kita tidak akan memuaskan hati manusia sebaik apapun kita pasti akan dilihat kesalahannya kiai dipanggil nah ayah ben ngomong kiai ongwe tambah jikom di bawah dia malah lintuh tolong baju ngaletik doin
Pugu aing tadi ke asar mau mobil, sepanjang jalan nuturkan ibu-ibu mau motor sen kanan bae. Aing belok ke kiri setan doang cenah. Bicara kanan paling kalah pakyu. Sebagai pakyu bae. Bisa ada kita mau kenal potannya. Lanjut. Yahtajul insan ila ziarati mayyubkihi. Nu ngaranna jalema sanajan pintar sakolana ge sampai sarna aja ganeng aku main baik ya suka-suka gue dong, sorry ya. Tuh hadir mah tuh cara bapak-bapak tuh 5 panitia khusus tarungkul be kue beak sapiring. Yahtajul insan nu ngaranna jalema beuki keneh kana kajo beureum sanajan pinter ngasupkeun hulu totongkol jeung kaleng rombeng keluar dari sarden cheese sanajan jalemana kuolaga beunghar imahna bae 3 tingkat luhur beurit handap bebek mobil mah ge pabalata di terminal teu kambih kok sanajan ieu jalema pinter ngajina deh mas santren sabulan langsung katalar juru imah alpiah katalar juru miyah dilalab yakulu pakai ketemu sanajan dihormat diajeng-ajeng tetap sehebat apapun manusia setinggi apapun pangkat manusia ila ziarati mayyubkihi dia tetap butuh nasihat seorang tokoh, nasihat seorang sosok yang bisa menyadarkan dia, minimal membuat dia menangis karena menyadari akan kesalahan dia. Berarti jalma mah kabeh ge butuh guru spiritual anu bisa nyadarkeun hakekna. Katakan ceramah mah ulah asup kana ceuri doang, kudu asup kana kalbu, kudu asup kana hate, minimal balik ke dia sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa sedikit ibadah yang kita kerjakan. Sedangkan urang reka mana boga pamajikan gelis urang paeh mah dikawin ku babaturan nyelak dia kana ruangan can puguh dia imah anu kagak bisa kaeusi ku beungeut dia. Kabeh ge jalma pasangka-sangka di dunia ini nggak ada orang yang lagi baik-baik saja. Hidup ini perjuangan bukan pertandingan. Jangan ada istilah menang atau kalah. Jangan bandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Karena walaupun kita hidup di bumi yang sama, tapi tentunya dengan takdir yang berbeda. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Iya banyak putihnya hidung, bang cecaknya. Kampura kalurang yang pakai cocokannya. Maksudnya mulai dua kau yang diinjem bener bener. Jangan dulu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Makanya sok hiduplah jadi orang yang percaya diri. Burung nempel di ranting, dia percaya, bukan kuat rantingnya, tapi dia percaya dengan kemampuan yang Allah berikan bahwa ketika rantingnya potong, dia bisa terbang ke angkasa mengapak dengan kedua sayapnya. Ayo, kamu punya suami, kamu punya orang tua, buktikan kamu bisa dengan mengandalkan orang tua. Baru pemuda, belajarlah untuk sendiri. Karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada, betul? Katakan orang gas, dulur, orang hirup kabehan. Sing percaya ka Gusti Allah. Percaya ka Gusti. Tugas kiai naon? Lain nyarekan utara sholat, lain nyarekan utara ibadah, lain nyarekan utara ngaji. Tapi liutami makarimal akhlak, mendaur ulang sampah, bukan membakar sampah. Ayo pemuda, bangkit. Urang hidup di dunia neangan pakaya, gaji, UMR atau dan lain sebagainya, niatan dan bekal ibadah. Cenah Pak Haji, abdi macan bisa ibadah. Sarua Pak Haji bakal sama kitu. Ingat, roda itu berputar kawan. Jangan itu ujung-ujung laju kieu dah. Santri, atau mengaji ke ujung-ujung langsung majikom. Baheula mah dong hileung cengkeh gede ka hulu.
Atuh wajar santriku udah sekali ngising 3 kali. Ih udah nyeselikan tol. Atuh orang hidup di kobong baluranya duit tengah blog kiriman tegera datang tetangga lupa ya puyeng nih. Ngan aing kabayang rek aya di dia entah. Artinya semua butuh proses, gak bimsalabim. Tapi kamu harus punya keyakinan bahwa kamu masih punya masa depan, makanya kamu dihidupkan. Selama kamu masih hidup, percaya. Jangan taruh kiri dan kanan, lempeng ke harap. Ini bukan tentang orang tuaku, ini bukan tentang masa laluku, tapi ini tentang masa depanku. Takbir. Mana bang santri didoakan supaya sing secara rugi dan dia. Dari hake hidup loba dihina mana? Jadi kamu mah menang ibuk di kawin batun bedul doang. Tapi mau lah jalan manusia oleh mah tukang ngaji pamuda. Kamu mau dikawin batur, mau karena narkoba, paling kamu sholat, suka terek sholat, rebahan beduk, tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya kamu itu harus sadar. Kamu jangan bersikekeh dengan keinginan kamu. Kamu berdoa belum tentu hasilnya sama. Karena Allah memberi bukan tentang yang kamu inginkan, tapi tentang yang kamu butuhkan. Please deh. Kadang-kadang yang kamu lindungi tidak kamu miliki. Menang bobogohan, dihakana maku bahatul. Kamu itu aja pernah berjanji di saat tokoh utama tidak ada. Makanya ayo coba Allah. Allah. Ayo, pulang mereka semangat. Budak santri, sing sarang rugi dari dia. Sugi. Nyeri aingnya baheula, boboh ka bikang itu bekion setan. Sedih bos. Kamu nggak ngerti ini soal rasa bos. Makanya hati-hati mulut kamu dijaga, jangan sampai ada hati yang terluka. Karena luka tak punya suara, terkadang air mata pun jatuh tanpa bicara bos. Bayangkan mulia, batu ngereki kurang macam cokor. Hulu lagi sengit, Gatsby, kurang apa? Pakai emeron, mana bisa usah. Nek asup ke imah bikang, hujan gede, atuh ngebuluh raya. Makanya sing sugi santri, sing sugi. Kurang malahin hubu dunia, listi jelabi untuk menarik supaya jalma dari pesantren. Oh, jadi santri masalah rugi. Matakan dia dak, ulah beli pajero, beli beko. Ngajak di kang tebekion, beko imah. Tuman wanita semacam ini tidak boleh hidup. Takbir. Dong edan aja. Kamu itu bisa, harus kamu udah semangat. Sing pede hidup mah jangan minder. Kamu wajah hitam, gak apa-apa. Daripada kaset nyebelin, mending hidung kangenin. Di mana aja dodol sama hidung, tal. Hidung asal dodol. Sing pede hidup mah, ulah eleh ke tukang usep ge pede, cari menang laut terus mau wadah gede. Awas tak, Magicom keluar dia. Aduh, deket lurah, panas ya, panas. Ampun apa lurahnya, api kapayun. Allah, dak. Bo. Ini malah hidung, kurang caang. Agar nyebut kayu goreng, cabuk bayi. Sakit mah, sedangnya. Tadi kayak turun di mobil, ayah parawan sesalaman ceri, sukanya Bogor dari suku nak tindak. So, sekali deh. Lanjut. Makanya Kang, sok, nggak usah rumit dengan hidup. Memang semuanya sekarang terasa pahit, tapi belajarlah dari kopi bahwa yang pahit masih bisa dinikmati. Pusing-pusing, bentar karangna kau ini. So, dengarkan. Yahtajul insan ila ziyarati mayumki. Kita itu butuh sosok guru spiritual yang minimal membuat kita tertampar dengan segala keadaan, membuat kita sadar sesadar-sadarnya, membuat kita menangis, meratapi, menyesali dosa yang pernah kita perbuat.
maksiyatun awrasat dillan waftaqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Tuh judulnya gini yuk. Jadikan sholat sebagai kebutuhan dan cahaya untuk kehidupan. Nek sholat kumaha molor bae. Panitia tiasar kene geus make yuk baju seragam. Grup Bilao. Make yuk jam lemak kene geus di pinggir jalan nungguan kiai. Maghrib henteu sholat isya subuh kaberak. Tapi belum tentu apa yang kamu lihat itu sebenarnya. Paham? Jangan tertipu dengan pakaian. Jangan menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Gudang garam mesti rokok lain ya. Dengerin Kang. Sok sadar. Enggak ada perasaan orang yang punya cita-cita ingin menjadi orang jaga. Tanya budak TK, apa cita-citamu? Ingin menjadi dokter, ingin menjadi mantri, nek jadi penjahat, ingin menjadi apa? Ingin menjadi copet. Artinya semua orang punya keinginan menjadi orang. Tapi kenapa ada orang jahat? Itu lain lagi urusannya. Kadang-kadang lingkungan, kadang-kadang uyunan, bukan faktor turunan punten. Ulah sok bangga-bangga turunan mah tengah dihakan. Ajenteng bapak nak kiai gede teh asup kana botol. Kan pugu anaknya jadi kiai. Ulah jujur pernah nganter anak kiai, tapi bapaknya geus maot. Akan nikah. Pancik panghulu, ayo sebelum kita akan nikah baca syahadat. Cipangatna lalaki. At-tahiyatun. Cipanghulu goblok. Syahadat lain tahiyat. Sabar Bang Hulu ulah geura marah. Pakai syahadat maka panggih di tengah. Atuh heuna mah nu teh talanja. Tah eta anak kiai. Makana sanajan mamang lain anak kiai, bapak mamang teu kudu turun-turun jubur kebo. Ngangon, kajenteng bapak mamang bajingan. Tapi lamun mamang istiqomah insyaallah mamang jadi ajengan. Piraku ka haji korotna bajingan anakna jadi ajengan. Panjenengan ge buah lamun raga tara jauh tina tangkalna, eta mah buah buruk. Buah bagus maka bawa ka imah. Kacenah bapana mah kiai, najan bapana merek na kiai, anakna teu ngaji mah moal bisa danaeun, Adat mah terbah ku merek, kajenteng merek kiai, anakna teu ngaji mah tidak akan begug. Doang kaleng bae, merek mah kongwan teu sinama opak jeung ranginang. Ampura punya, abdi make bahasana Sunda bae nya. Bahasa Indonesia aing mah punten 5 soalna ya. Amerika nongong dulur ke Jakarta ditanya, sama siapa kamu kesini? Aing pikiran nggak jawab, cik aing berduaan berdua, tiluan bertiga, sedangkan sorangan bersatu, cik aing. Seserengehan, Mang. Wih. Nih, siapa itu? Juri tanggal jauh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha abdani wa nuril wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil iha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Urang kudu sadar, wayah lalagaan, wayah heureuy. Tapi kita harus punya tanggung jawab.
Karena kita akan mati ditanya tentang amal kita, bukan tentang amal lurah. Lurah rek meuli mobil, rek meuli motor, jauh urang masa kikieu wae. Ayo, urang benerkeun awak sorangan. Mang, jangan bilang, lah udah terlanjur jahat, udah ini kehidupan saya. Nggak bisa begitu. Kita harus merubah. Kajenting dia geus cingogol dina WC, tadi bentenkeun mah tidak akan ngolol. Najan sia boga beak sakarung, tadi kejokeun mah tidak akan kehakan. Artinya apa? Kamu itu harus kerja. Kamu harus berbuat sesuatu untuk diri kamu. Ulah ngomong kumaha engke, justru engke kumaha. Salatku di gawean, lain dicacakeun. Mari kita salat untuk meningkatkan cahaya kehidupan. Ayo kita salat, koplok. Habis. Duh, kumaha ulah. Aduh dia ngawudu kumaha ulah, talal. Budak leutik jika nangga juga tadi ada anan ya budak. Ya sungguh tertelikeun ngiblat ya budak. Beceng asal hidup becengnya. Pokoknya mah urang lamun boga anak lengar kos kieu. Langsung urang, "Hai, kembalilah ke lobang." Atuh tuh mah nya mungkin ngaheurinan doang lah. Papa juga gede gawe henteu. Bu, please deh. Ini tentang kita, men. Kurang mapan loba nonton TV daripada ngaji, bener. Baca Quran mah karaket 3 baris, laju hamu wae mah. Kamari gaya urang ngaju, Pak Haji abdi kamari mah 2 pet bisa sare. Geus make pel tidur, geus make opal tidur. Haji aya mah ngabejantah baca Quran, alhamdulillah karang saleban langsung kerek. Eta kuat make pel tidur Quran. Gerak ya, cacahan puasa Rajab. Woi, unggal pengajian nyaritakeun keutamaan puasa Rajab. Angar bae nya buktina mah unggal isuk mah pada gang uduk mah barareak bae. Aing ngomong cenah teu kuat puasa. Lamun hayang kuat puasa, puasana sing loba nyiduh. Nyiduh sarimi, nyiduh kopi. Sok Kang, abdi hampurannya, ieu mah kajenteun heureuy rek ngelingan saeutak saeutik. Ya orang teka rasa kedeng deui Ramadannya. Bener. Pokoknya madak ieu lamun sampai poe Salasa ieu harga beas turun-turun nek puasa ieu mah bener dah. Aneh ya. Deuleu ibu-ibu mun jelema mah ngarti meureun nya. Ayeuna mah punten ulah-ulah jalma awam ajengan ge teu bogaeun hanca maca Quran ge. Unggal imah gara-gara aya janelaan, aya HP-an. Tapi can puguh tiap imah aya nu ngaderes Quranan. Nya, paluranya. Palura ti jam 8 sampai jam 3 kuatan cicing di balai desa, di masjid mah nyaho teuing. Kadang-kadang datang pas kuat baca, nya rapatna paluranya. Aduh, cik lurah ngimpi ngisi aing. Aduh. Atuh ieu mah pada salemur jeung kula. Sebab abdi jeung palura sebenarnya mah masih misah bapak sajen emak. Lantaran aki jeung mbak aki jeung mainnya pada aki-aki. Cicing. Jadi abdi mah hanya ingin menyampaikan, coba sadar. Geus sabaraha tahun urang Rajaban. Ieu urang aya nu robah teh. Memang hidayah milik Allah. Masa iya kamu nunggu hidayah? Hidayah itu bukan ditunggu, dijemput. Hidayah eta doang gaji. Eyang, ulah nunggu diantarkan. Teu bisa dipotong. Hidayah mah lain bangti hujan. Kunaon dia teu salat, nunggu hidayah. Edan. Lah aku tadi colok matana kan ibu. Bu. Ayeuna teh loba puak sudah pahili jeung penjus saudara. Nah, abdi sok sampai hatinya kadang-kadang. Nek sadar. Makanya ngomong lagi nyadarkeun jelema. Tugas kiai mah lain nyucekeun rukun salat, Bos. Tugas kiai mah nyadarkeun jelema, ke geus sadar di imah, di lembur ike tinggal nanya ka ustad.
paham? Ayo mau kurek balik hewa sama orang unta dari lagi yang penting balik mencair lah. Pak lihat iya hampura di mamarai pengajian loba tapi kadang-kadang kita nu ngajeres Quran tiap imam seleungit bahwa lama jalan mau keluar Isa lamun can Isa mau keluar ngajeres Quran heula jadi berang ngoyos tukang tongeng di sawah sok Pak ulah-ulah jalan awam ayeuna pangkat ajengan loba nu teu bogaeun hanca maca Quran paham ayeuna kadang-kadang Pak pasohon-sohon nebang jeng-jeng umroh kadang-kadang minjem duit heula ka bank kayak balik umroh karek diangsur karunya aing nempona setoran umroh karunya aing nempona loh anu mimitian mah ieu umroh ngadua kalian ngatilu kalian dipake tren umroh ngadua kalian ngatilu kalian mah eta sunnah kadang-kadang nu beunghar tunggal bulan umroh ai fakir miskin jeung yatim tetangga imah kalaparan nggak perlu punya ilmu tinggi yang penting kamu punya hati bos ih sabodo duit sia nek dibeuleum na ku sia tapi sadar bos sadar kan itu sia rek ngayakeun Nabi Muhammad dititipkeun yatim ke sia balik deui atuh panu umroh kita kabeh endah nu katipu bae aya doang aing babaturan salat tilok ngaji tilok jumaah tara nelpon ka aing ji aing rek umroh cik aing sing ada sih salat tilok ngaji tilok tebugu-bugu umroh be kagak kena kapal cik aing saja bo dengan sombongnya teh Pak di cenah sia ulah ceramahnya minggu isu anterkeun aing ka bandara jak Medan ieu ang dianterkeun ongko urang rek naik bis ulah jadi apa lain jamaah turun ih tadi ang dianter ya aing buat ngabelaan ngabatalkeun ceramah koplok atuh pinaji senang dasar bloon teh bloonnya di awak doang telok tadi najana lah kau udah ngadadahan labbaik Allahumma labbaik kayak gitu edan macan engke ceng teh talbiyah matang kayak geus niat ihram ya gitu kan tarak maca talbiyah kayak labbaik kayak gitu edan geus datang ka isuk pula meuli uduk hareupeun imahna maina keur ngarokok hareupeun imahna ih cik aing umroh sapeuting balik deui ora mah katipu pisan teh turun cik aing leboh labbaik Allahumma ieu teh pesan ibadah ya ibadah tapi kudu jeung ilmu umroh ngadua kalian ngatilu kalian hukumna sunnah tapi eta tatangga loba nu ceurik kalaparan hayang dahar eusian ku beuteung sia nu sugi wajib goblok wa min alamati tibail hawa al musara'atu bin nawafil wat takasur ilal faraid tanda-tanda jalma anu masih kena resep ngumbar hawa nafsu mudah-mudah barang sunnah nu wajib ditinggalkeun ada ge pantai tak ibadah jadi pakai sombong pan iya ini mah loba balik munggah haji disebut teteh beras beheungna kudu teh haji bae kudu batur poho meureun teteh kieu bae 40 juta kah kudu teh haji bae dari mah tololnya atuh teh mah di pangeran goblok atuh rek disebut haji rek untuk kumaha pangeran bae putih mau diterima dan Nabi Muhammad ge tilok ngaku haji pangeureun saing mah. Emang aya nu ceramah ngomong kieu, salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita Haji Muhammad. Haji Muhammad mana ketub? Jangan lain kan. Atuh lamun nyebut Nabi Muhammad kudu make haji, atuh ribu sasalawatan. Allahumma sholli ala Haji Muhammad. Oke, baik. Ayo Bu, Bu, makanya para kiai, para kesepuhan tolong jangan hanya dakwah di ceramah, kita turun ke bawah, wayah ngaji-ngaji, tapi coba tolongan masyarakat, bisa masyarakat anu mejikom lah untuk ngebulnya. Ih Pak, udah sasarnya bos.
aing cius aturan yang serikan kiai dak aing geus laki boga hate. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya ih. Ya Pak Lurah, puntennya saya hanya ingin menyadarkan saja, hanya poin-poinnya saja, karena waktunya penceramah masih singkat. Bener tuh? Ceramah 3 jam, puas teh hayang ngondang deui. Iya, aing mana disebut medan, semua sia suka-suka sia. Ih cenah kiai-kiai ngomongna kitu, aing nyebut kiai saha? Aing aku kiai henteu. Da aing sorban kitu make. Atuh gagahan keneh urang make jas. Alapatan bangadan sunat. Sok ya Pak Lurah. Sok ya. Ulah mah ceramah teh kieu bae. Aing mah dong rek kariung. Senang. Kamari mah aing sorban gede teuing diomong. Pak Haji tuh main pakai sorban gede teuing deui. Bisa dihambar berangkat lebat gitu kamu diais. Sok Ibu. Saya hanya ingin menyadarkan, please deh Bu. Mohon maaf ya Bu. Kalau Ibu nggak bisa ngasih orang, please jangan nyebarin. Lamun seblak kan sama mangkok, tuh bisa dibagi, udah sok dikasih status kan. Tuh, sarana saya kayak tolol. Hesek atur bikang hesek atur bikang mah boro-boro kusalaki, ku Allah ge moal benang diatur bikang mah. Sok bikang ku Allah diberi halis, tambahan make patlot. Kejar las. Sadar ayo. Makanya para pemuda, abdi titip, walaupun sekarang kita belum menjadi orang soleh, yuk diniatan ingin menjadi orang soleh. Sebisa apapun kelakuan jahat, kelakuan jelek, tinggalkan. Jangan bilang, lah nggak ada orang tua, lah nggak ada orang yang kenal, lah nggak ada orang yang lihat. Terus pangeran dia dianggap naon. Wih, ada ciu nih. Oke beletik, mabok ciu, lembang lagi mundur. Oke engem. Oke mah podcast iya mah ciu. Ayo kieu di Indomaret kieu we dina jaket. Pareng ngelem. Tolol. Jangan bilang siapa-siapa. Terus dia pangeran dia dianggap naon. Tidak ada yang melihat, tapi ada yang maha melihat. Makanya kenapa orang tidak bisa menghentikan maksiat? Why? Karena sudah hilang kesadaran dari dalam hatinya rasa dilihat oleh Allah selama-lamanya. Karena sudah hilang dalam hatinya kesadaran bahwa ada yang maha melihat, bahwa ada yang maha menatap. Please deh, kamu sadar, kamu gak sendirian. Walaupun kamu jomblo, belum punya pacar, jangan minder. Nikmati kesendirianmu, biar Allah saja yang menemani kamu. Jangan minder jadi jomblo. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Well. Ayo para pemuda, punten, tinggalkan narkoba, tinggalkan. Lu kitu mah kudu meuli, kanyahoan ditewak. Bisa yang ngobok mah gratis, hakan ku dia tayain. Yakin dia weureu dia. Makanya para kiai tolong, yuk jangan hakimi orang-orang yang masih maksiat. Rangkul mereka, dekati mereka dengan pendekatan persuasif. Lamun aya jalma candaikeun ngaji, saminggu sakali kamu sholat, ulah gerani ngomong, awas dak, ulah baturan saya eta mah grup tilok ngaji. Jangan menghakimi seperti itu. Kamu gak ngerti kenapa alasan mereka gak ngaji. Tanya, kurang saya tilok ngaji, izin teu boga rokok. Kan izin ngaji tipe-tipe tengah rokok, puasa lain mati geni. Makanya jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ingin dimengerti, bos. Ayo turun ke bawah. Zaman kiai mah dakwahna turun ke handap. Tanya, kenapa mereka tidak sholat? Tanya. Jangan hanya bisa ngomong haram, doraka. Dari ku di helm dah. Secara rengkel. Kita kadang-kadang pan ustad alergi jeung jalma tukang mabok. Justru eta ladang dakwah sia masangkeun puluhan tahun ngaji 12 pan. Lain teh disebut al-mukarram, lain teh disebut kiai, titah nyabaran jalma nu rek dihijrahkeun ka Allah eta ladang pahala teh. Lajen jalma tara salat teu beunang hewan dia ka jalmana goblok.
hewan ke kada kalakuan dan utara sholat kayak manfaatan mana manfaat utara sholat lamun di dia anu pae san sok kali kuburan bari hujan dan letak kasirah-sirah utara sholat kiai macam santri berbagi amplop di musola lain kayak pelak mikir tolol kunaon yang bisa ngomong kieu aing udah madagel udah Badung tapi bukan selamanya orang dihakimi Badung bos eta mah keur Badung anggap bae keur ngocok bola kagak aya kiper melek mah asup pada gawang hei semua ada saatnya semua ada waktunya tugas kita mengajarkan menyadarkan dorong ke doa ingat kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan ini hanya sebuah waktu untuk bermetamorfosa makanya hayu pamuda oh sabadung-badung na pamuda lamun acara pengajian naik dari panitia berarti ijel mah yang cager berarti ijel mah geus sadar sia tabrakan babeng panitia dibawa ke rumah sakit berarti sia sadar yang cager iya mah motor babeng lu tabrakan diingkeun bae di imah edan tah mah eta jalan macam apa awakna ge tatoan jangan menghakimi dari penampilan can puguh eta tato buah mah kurap ka beuleuh emak ngebul moreng hapur tatona nya marorai taneuh horeng kunaon ngadek cong-cong dina pipi tatona gambar cak capan sare moal kureungit sok kang tugas Haji Asep mawa jalema ka Allah jangan minder dengan Allah Allah tahu apa yang terjadi di diri kamu Allah tahu seberapa banyak dosa kamu ayo rumah kudu tapi minder jangan rumah sama sifat-sifat wali tapi lamun minder sifat-sifat setan supaya saya ulah datang ke pangeran ayo bisa ngorondang siang ngorondang ke Allah bisa anjlok-anjlokan siap ayo bisa ngorondang Allah lagi menanti kamu tukang maksiat tapi kamu masih diberi usia panjang itu tandanya Allah masih sayang kamu lagi ditunggu di pintu tobat ayo beb datang beb banget sih ya ditungguan eta banget kunaon dia mengajur lain dibeten bukan ditarik meureun Bu, ayo datang, ceng, ayo, makanya kita berbuat baik sama guru kita. Pak, titip, yatim, Habibie, titip, parahnya, ini budak letik otaknya otak sempak di budak. Batur mah titip ya mah titip 2 kali baca mah kali edan aja Bu sok kupingkeun saya hanya tiap ceramah saya nitipkeun yatim anak urang mah tetonggengan hayang meuli mobilan aya bapaan yatim saha nek minta ka lurah Pak Lurah, mohon maaf punten ya Haji Asep. Pan Haji Asep mah ngomong 1000 kata ge artian. Ya. Sebab Haji Asep mah ieu teu boga kakawasaan, nu boga kakawasaan mah Pak Lurahnya. Pak Lurah pan lamun nitah kiai bisa, jangan ge lurah. Kiai teu beunang dititah ku lurah, ulah dijieunkeun KTP, tuh pindah. Ulah ka apa ka lurah? Pamarentah teh dia. Oh. Aduh kiai hayang kawin deui. Bebeja kapan hulu nyian surat tumpang nikah lapor ka lurah geus ulah pindahkeun bae kiai kitu mah teu jelas kumaha sih makanya hidup mah kudu siling hargaan bos bener tuh nu pinter butuh kan nu bodoh jak kiai nu bodoh mah nganggur magahan bedul nu bodoh butuh kan nu pinter sanajan siap pinter sakola pinter nyieun kapal butuh sia kan nu pinter butuh ka kiai siap bisa nulis, siap bisa nyian mobil. Lebah indung siapa ya mah? Nek kumaha sia mah dia disetim. Makanya nu pinter butuh kan nu bodoh butuh kan nu pinter. Dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Nggak bisa dipisahkan.
sok tugas Haji Asep mah nyadarkeun sok latihannya anu can daek salat wayahna saminggu sakali mah ka masjid bae teng teh Jumat ge nungguan tihang ka kumaha bae anu can daek salat ayo segera tanggal libur ada di kalender, tanggal merah ada di kalender, tanggal pae mah palurah udah kalender palurah hampura palurah abdi magahan masyarakatnya teng hewan los aing wawon teh tadi nage ceng nya paham pura tujuan abdi mah sakitu nyadarkeun pan lapan lagi mayuki orang yang bisa menyadarkan minimal dia bisa menangis sejadi-jadinya menyesali dosa yang dia perbuat benar tuh tapi kan kita harus berubah makanya pemuda cenah Pak Haji abdi geus mulai hayang salat tapi can kuat salat 5 waktu geus hiji-hiji bae lah kayak pelentung ada nor salat nor hiji-hiji bae lah ulah geus kayak keleuwung ada asar salat asar kitu bae lah mimitian mah nya teh ai barat mah salat subuh mah 2 rakaat bae lah mimitian ulah geura dipaksakeun paham titip Bu yatim Pak santunan yatim 10 Muharram setahun sekali goblok Bu yatim lagi darungal poe tolol lain sok mikiran teh balurah itu makanya ini masaran saya Pak mohon maaf Haji Asep lain jalma bener pun aing geus bener mau tengah penting dengan kajian kajo ka dia bener dah lo foto dan nyerengi udah dibeli duit aing sebenarnya badak jadi penta foto teu hareng urutan dia pakai kurung kotok dia aing kamari patutut-tutut jeung mobil losbak mawason di tempat poe nya beungeut aing pake turumson goblok Pak beungeut aing pake turumson kiai kajagaan hujan aduh ripuh Bu kupingkan saudaranya titip yatim itu makanya nggak setahun sekali ya tiap hari ya kalau bisa ngasih yatim tiap poe asal namun tepas aja Pak Majikan aja mau girang dan mana nah gimana kalau takut mitnah nanti koordinir sama RT jangan dianggap seserian saya ya ngomong kiamat ya seperti jangan dianggap ya Bu hampurannya mulutnya kasar Bu ya nggak apa-apa mulut kasar juga ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi berkata dua Bu punten abdi titip tiap ceramah di mana abdi nitip yatim kenapa anak yatim fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara nu mana negara jurig kilo kaya budak yatim ke mau piring ke balai desa palurah ayo mam Allah ampura palurahnya ayo ngomong saya nanya ampuranya berarti yang harus ambil sikap kita yang hidup sebagai bangsa dari negara ini Pak hampura Pak motor rusak bisa diingkeun jangan boga duit tapi beuteung yatim lapar tuh bisa disampaikan Pak kamu peka gak usah beli skincare cukup budak pipa cukup buat yatim nggak apa-apa kalau nggak kebeli skincare Kelly gara kayak bikah make Kelly lo bating hejo gara doang kotak pernah nggak kebugan deh ya banget Pak Korea belum Afrika palurah aing udah mengedan ngomong sorangannya sok titip palurah mohon maaf nanti RT pun asal poe Jumat emang kudu poe Jumat lain kudu poe Jumat mabalik ngangetkeun nu ti mama lagi cuma mabalik di dia yatim teh budak leutik can balik bapana paeh paham di dia yatim barang minimal 10 tah coba ingkeun di musola 10 ingkeun di musola engke masyarakat giringkeun ku RT ku lurah teu kudu loba-loba nu boga 2000 5000 hayo ideran ayo ngabring kami gitu sugan bae urang bisa tuapnya gara-gara ngidran yatim mohon maaf Pak bener nah teuing banget doang beri nu penting hati mah Hello Kitty dia sok aya pan banget babager wajah syariah buluham belehem kalem nya ngahutang beuki lebah mayar boboiboy menghilang dayanya titip mun poe Jumat RT coba koordinir ya masyarakat kabeh mau duit 2000 5000 pelaku teboganya yatim bariskeun aya 10 kabeh berean supaya yatim senang pan ke yatim loba duit mapan urang lumayan minjem duit teu kudu ke bank mau ka yatim titip ya sadar
mudah-mudahan aya manfaatnya hampura Kang panitia punten abdi nyugun jalan aya acara deui sakitu bae nu penting hartikeun ya palura hampuranya sing aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.